neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sodakoha. Anak urang ge lunakna ge geura ge diberean. Saya tak bah cenah hayang meuli HP, beli tah ku sia. Boleh carekan. Geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia. Beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia. Antingkeun di ceuli sia. Beli deui tah sia irung HP-an. Kayaknya kieu aing gue cenah mabok HP ya mah ya. Masa abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal make HP. Daripada dicarekan mending berean aya. Ieu. Berean. Masyaallah kan. Loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh. Neng ka mana? Tuh nyatanya kos boga beungeut bae. Masyaallah. Ya Allah, ulah dimarahan. Ulah dimarahan. Coba isuk sekali deui. Neng balik deh. Ya ngaca. Ya Allah. Masya Allah. Ulah yes. Beli apel urang 5 kilo. Pangkirimkeun ka ditu. Dijakeun dipepen gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana tak? Apel tidak? Pepen mana? Pen pondok. Tenda di lawang. Ambo di lawang heula. Kebel-kebel nggak tuh karena kadaharan cokot kan. Beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10. Assalamualaikum. Teh saya di pepe. Naon eta jeruk? Bawa ke jeruk. Boleh. Je, ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge. Ya Allah ya Rabbi. Lewat ge. Neng di mana teh? Pabrik. Deres kan ngajawab, bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab. Kamari mah ngaca. Nek mana iku mah pabrik gitu. Tah geus aya soraan kan gua ari mah. Nah, iya. Pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sedekah. Maksudna keur carita sedekah. Awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor. Bawakeun motor teh beusi deuk ka mamana pake bae kitu. Pake biakeun ka ditu. Tutur-tutur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Beusi deuk ka mana ieu pake bae. Ji maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah STNK-na. Nya lagi kan kieu bager amatnya. Bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah. Bager. Tah kan boga gitu tah. Itu kaset tapi cek ngejat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang. Tapi bager tah mulai gitu. Nah, kapanggih. Neng di mana? Pabrik. Emang mah makasih nu jeung kenal gitu dah. Aya tah geus tek and jeep ngaranna. Tuh mulai geus. Diantarkeun ku nya. Waalaikumsalam. Ieu naon antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Tuh pokona mah lalaki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah eta sedekah babari jasa. Geus ka ditu mah masrahkeun diri. Anu tadina urang budak jana, kuari mah nyana budak urang. Kuna teh sedekah. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sedekah. Baheula makan disebutna mahugi. Sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sedekah eta ge sedekah juring. Ieu mah keur carita bab sedekah. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sedekah mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sedekahan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep
sejuta kali orang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di situ ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh moal eta mah urang ngaji sedekah muludan. Beuh di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulud teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh dementak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi salli alaihi